Jongjon bangun tayak nanaon. Keur pating haruleng hawar-hawar ti hilireun aya sora deui anu ngagorowok menta tulung. Puguh bae kabeh jalma caruringhap ngarasa penasaran rikat nyalamper karurah Emed. Eta geuning anu ngagorowok menta tulung teh. Ceuk ku Emon penasaran kuring mah Pak, hayang terus nyusud nu gogorohan. Jawab Lurah Emed. Lewatlah, kurang papai deui ka hilir, ceuk RT Bedug. Hayu, 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 tembal jalma meh bareng. Wayahna kuring mah moal milu neangan reka imah ki kahyu, ceuk ku Emon mere beja kanu lobaan. Muhun paku wios, nu mapai ka hilir mah kuring sapara kanca tembal Kisanudin. Nya tuda penasaran tempas RT Bedug bari tuluy indit nuturkeun ka jalma-jalma sejenna. Ku Emon langsung ka imah Bah Kasju. Pok uluk salam. Ti jero nu uluk salam ditembalan ku Bah Kasju bari muka panto. Ai, juraganku, sisinareun teuing ngan ku. Mangga kalebet. Kadieu teh bari ngabejaan si Abah. Yen si Nini encan timu, cek ku Emon nerangkeun. Juragan, apaan ieu Nini Oci? Tembal Nini Oci bari norojol ti pawon. Kutan, kadieu iraha Nini Oci? Tanya ku Emon ngemuka bunga. Kunaon kitu ganku? Nini make di tariangan. Oci kapan tadi bahasa Nini Oci?